Ya sak Hansip di telepon aku gararati. Bang alapatan telepon Dewan Media Hansip. Sekelas Hansip ku alaman di telepon. Gua gararati. Astagfirullahaladzim. Atau diangkat sip dia aman gitu. Wih, JCR kata-kata. Woi, teh. Astagfirullahaladzim, saya tahu kalau nyong colon bae. Woi, RT. Astagfirullahaladzim. Ketabrak JB dia kek. Teh. Woi, RT Polongo, kan dia. Astagfirullahaladzim dia. Dengkek ting dia. Sakit urut aing mini mantap. Weh, Ro. Kaya. Jaro. Biasa apa? Kanan, Ro. Dia mau ku Polongo, teh digero-gero ku Jaro. Teh angkot nyilek-nyilek acan. Sakit tuh Jaro gorowok teh dia putur masa Cili Badung dia naik di tengah jalan. Kasih sih. Ketabrak JB naon dia. Jaro mah lain naon. Nih kamana ke yang ke mana? Hah, Ro. Tanya ke RT ngomong naon, Jaro. Ya. Buka bina-bina ting dengkek ting ya. Teh masya Allah baik. Jaro mau kegeroan ke karunya dia. Bisa ketabrak mobil naon dia naik menurut kasahadi dia lain ka Jaro mah. Ya ku masyarakat dia geus teu dipailu. Oh, tekadenge, Ro, tekadenge. Ngagrokna ge, Ro, bedas. Atuh teu kadenge kumaha anjing teh dia mah. Urat aing mending geus manteng-manteng. Bebasan teu kadenge cina. Astagfirullah, Robi ya Allah. Ngas dia daripada sasaperan teu paruguh mah, mending teh angkeun Hansip. Atas saya tadi teleponan ku Gararati ku teu aktif. Teu aktif pada saya tah di teleponan anak saya si Hansip tah. Susulan ku dia teh nya. Titah nong proyek ku inget si Hansip. Hah, Ro. Nu bener ge ngomong ge, Ro. Nu bedas cing tekaya ge. Iya, kanu Hansip. Kanu Hansip dia teh kanu Hansip dia ku si Hansip titah nong proyek. Atuh nek nong dia kalah nu kereng dia ka Jaro. Bulah huluna da ku nying sepatu kayak gitu. Gampang nying golok mah, nying sepatu. Iya yo. Beusi kabeh da ieu handapna mah. Kalah ngerem-ngerem, Jaro nu ngomong, dia nu ngereng. Oh, siap, Ro. Wari, Ro. Hei, teh. Kadenge teh kuliah kadenge. Hah, naon? Aing, masya Allah. Karena diomongkan doang, kadenge teh kuliah teh. Oh, kadenge, Ro, kadenge. Aku kenal Hansip kan? Oh kan, Hansip. Oh, nggak tuh ditandongan proyek itu ku Jaronya. Oh, siap, Ro. Ya Allah, dah kok ya. Pagawean duit tapi duitin eueuh ya Gusti, nu agung pengeluaran mau ngobadeg bae. Insyaallah doang kieu mah ya. Jol kita milik ti mana bae, ti barat, ti timur, ti lor, ti wetan. Ya yang doang batur japa pakaian mah gagah ya bener bae sepatu robo. SND Morli punya. Pak Joko, tolong bantu aku. Sip. Naon ya? Hei, sip. Aya naon teh? Aya naon? Gogorokan sip-sipan bae aya naon? Hei, sip. Aya naon? Hei, sip. Aya naon? Aya naon kitu dia. Hulu bedoang karet jadah dia. Pernah saing mah. Coli katuruban lemak teh naon? Pernah saing mah dia mah naon we. Aing coba capek ngomong jeung dia. Hansip kuari di grup Jaro kaditu. Ngomong nama ditanyain kolak. Nah, anjing dia manin kolak segala macam jakara ke cuma dilawal. Dan bulan puasa-puasa tanyain kolak naon Jaro ngalindur teh naon. Tanyain kolak aing masuk rada teu jelas dia mah puguh ge. Ieu lain titah nama naon poe ieu. Datang-datang ka aing kolak kana beungeut aing. Terpercayaan da sip. Beneran emang tidak yang kolak da kuari. Tanyain kolak. Terpercaya rasa yang bohong ka dia sip. Kolak. Yo. Sekerang-kerang dia. Letik-letik. Mahian hantu non hantu pugu terus masa awak sedek kotok KTG mentak menjangkung gede sekalian terjadi masalah pugu sahulur huntur aing ngomong setangkring jakun dilalapun ke timba pugu sok salah bae dia terus masa kita nyokot bebek nyokot memet dia mah dia aku ngeyel pas aing bisa aku nggak Jaronya
Aing teh nyaho cek jaro nyekolak nyaho na kitu sip. Awas dah kau kamu salah dia. Dijen cincang dia kau aing. Salah bae dia mah jelemana. Bos ayo, awas dah kamu salah. Woi, atuh sepeda mah di mana ge ditaekan lain dituntun. Hah, Kang Sip. Sepeda mah di mana ge ditaekan lain dituntun. Endah ge embe dituntun mah. Sepeda mah ja bawah nyawaan dituntun mah dia mah. Bos ge. Aing bisa sip awana. Dia tangguhan dia, tuturkan aing di bore. Ayo pan aparat. Ayo. Woi, aing salah. Orangnya olahraga. Siap 1, 2, 3 olahraga. Yes. Ayo, Sip. Kang. Kemana Anda, Sip? Woi, Sip, tangguhan aing. Lagu naon dia sip, dia kayak pakai kupokal dia atlet-atlet munuk cek-cek bae. Lain dia sip eta menang sepatu ti mana dia jegag eta mah hidung melas kitu eta. Bu luhur kitu tegerkeun eta sepatu nang ti mana eta. Concom nang maling dia. Biasa, Pak Joko. No benar sip, benar ti mana nu benar Pak Joko meureun. Ulah Pak Joko nundet jawane nu lain dia Pak Joko gitu. Oh, Pak Joko no boga ternak lele teh. Atuh lain lele bae ro, kuari mah Pak Joko mah. Atuh daging segala daging. Daging kurban. Oh, atuh dia mah sip atuh lain titah ka dieu Pak Joko na. Atur salamkeun bae ke burung panggil ku hangsipnya ka Pak Joko. Atuh nan jaro teh dibere kitu, sepatu teh dibere, atuh bejakeun sip jaro ge bere kitu. Nah, sok hayang sepatu segala macam. Latihan teu nanaon teu. Atuh hansip mah baheula latihan tam-tama. Siap brek tuh. Gegok. Tuh lain dae. Lain sepatu. Atuh nya lagu naon dia mah sip, asing mau tatak ramah sekali dia mah. Jaro ge can nginum. Madrasah bote kotok kijing ya. Astagfirullahaladzim ho. Lain tah ka dieu ku si RT tadi cenah tah. Nyieun kolok. Oh, nah, mesti Iya. bejakeun ka geus. Ngeus tah nyieun kolok cenah. Atuh lain geus Jibril awal kuar keuyeul Jibril lahir acan. Atuh nya lagu naon titah nyeun kolok, sanu titah nyeun kolok dia mah. Puasa lain non lain. Atuh lain ya jaro tah lain nu linglung ya. Atuh lain aing mah teu ngomong kolok, gimana ngomong kolok? Ngomong ge aing titah nong proyek, aing hangsip bejakeun ka hansip teh. Jadi ya ditelepon apa dia teh aktif, kudu laga lamatan dewan bae diteleponana para rese. Pan ya proyek, kita nong proyek ku aing dia. Lain ieu rosa amat ieu tina proyek kena kolak ngaparahan bae RT ieu kuari. Allah, ka mana ku setana? Ya aja tadi manuturkeun sampai lahir tuntun mawana. Lain Aing ho, buatan. eta mah CRT ho. Siapa di tengah jalan pas eta mah tadi ge digero-gero kala ge. Tengah denge nyong colot bae. Lainanan pun jarang bisa ketabrak mobil doang. Geura bae da koeng ka dieu teh si anjing doang saya tahu ku salah teh salah. Geura bae datang ka dieu koeng tampiling gior sekalian. Coli ho mending di operasi sekalian di sekalian depaskeun sekalian doang kadal. Sip, dia ninggalkeun bae. Tah, ro, asip na ro. Oh ya. Ya sepatu aya besian ya sepulna ya. Ya nyaho teh ya nani ngaranna ya. Oi. Iya nyaho teh ya sepatu nani ngaranna ya. Adanya sih, adanya capek-capek dia mah urat. Iya, Oh. di tajong mah koeng gior mah kena tarang dia. Kang Sip eta. Di koeng ya. Awas ya. Ya, tengah daya sekali. Kita kena proyek di nyokot nyen kolok. Oh, meureun Sip, ronya. Dia kolak meureun. Nah, dia teh doang nu heueuh sok bener dia. Heueuh. Saha nu ngomong-ngomong kolek jing teh. Jaro mah nu titah ngagerok nangsip ge, titah naong proyek. Jauh amat jeung dia mah kana kolok. Oh, lain Sip, kadang Kang. Kumaha sana? Oh, aing mah batur mas senam aerobik, aing mah senam jantung jeung dia teh. Masyaallah bae. Dia mah ya ampun, aing ro kumaha geus kieu ro. Pamina-pina teuing jeung dia mah teh. Emang ngesrit sip, ieu makasih RT emang ngesrit meureut mah. Eta mah kumaha dia bae tah mah. Nek dikumahakeun kumaha dia bae tah mah, jaro menyerahkeun ka hansip. Geus kumaha cek hansip eta mah RT mah. Riut jaro mah. Oh, Sip, lain.